Udin sini tuh. Tahu ini apa? Pistol. Nah, dengerin ya. Oleh dengkul lu. Dengerin. Kuping lu makan gula ngedenger dengkul aja dah. Tembakin, ceket. Ayan. Buka kuning. Masih komplit. Kunaon itu emang gitu-gitu. Jangan nembak sia. Pan. Inum tamen sentan. Inum. Langsung tembak sia boy. Cina naon inum. Inum. Iya tuh kurang nah inum sia tembak sia boy. Ayo. Inum. Ya, denger dia. Cai. Oh, hampir kena ka dieu. Cai. Aing bener inum sia inum. Cicing bae si Udin cekel gelas laku si Jepri cekel beheungna tangga sia tangga calangeup bau sakumaha mobil Avanza di bensinan ya otomatis dipaksa sih mulai seserian aduh sakina dunia ieu muter muter tenaon sia kasep Jepri cek buku jore A'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal madhhabu sihhatu riddati sakrani wa islam utawi mazhab iku sah murtade wong kang weureu wa islami lan islam sakron tuqbalu syahadatu birridati mutlaqan lan den tarima apa syahadae apa panyaksianane kalawan murtad halem mutlaq wagila lan dan ucapakeun apa yajibu tafsilu wajib apa tafsil apa perincian fa'ala lawali syahilla wa syahidu birdatin fa'ankara hukima bisyahadah fa'ala lawali makan tapi ingatase kaul kang awal wa syahidu lamun yaksani ya syuhud birdatin kalawan didafa'an karo maka inkar ya masyhud alaih hukima maka dan hukum ya bisyahadati kalawan syahadah falau qala maka lamun ngucap ya wong ngucap ing lafaz kuntum mukrohan ana ingsun iku kang den faksa wa qatadha suqarinatun lan trapihu ing mukro apa korena kasih kufarin kaya aboyong pirang-pirang kafir sudika maka den benarkeun si wong biyaminihi kalawan sumpah sudika maka den benarkeun ya wong kalawan sumpah wong bisa ka masyhud alaih kalau kala maka mengucap ya masyhud alaih kuntum mukrohan ucap-ucap yang lapat kuntum mukrohan laisun iku kang den paksa wa qtada suqarinatun lan terapi ing mukro
sikufarin kaya boyonge pirang-pirang kafir sudeko biyamidihi bakal dan benarkan ya masud alaih kalawan sumpah ya masud alaih wa illa wa illa wa illa wa ilam taqtadi fala sudiko. Oh aing mawa kitab mapan aya dedelekeun aya coret-coretkeun datang ka imah mun pamajikananya mana coba coretanana tah di dulu bener dicoret-coret aya gambar mobil lanta kudu mondok atuh mondok indah jasa lamun urang bisa maca Quran maca kitab lantaran di kamar ge urang bisa ngobrol jeung wali-wali Allah hayang ngobrol jeung Imam Bukhari baca kitab Bukhari urang hayang ngobrol jeung Imam Muslim baca Muslim hayang ngobrol jeung Imam Zainuddin Malibari baca Fathul Mu'in hayang ngobrol urang jeung Oma Irama setel lagu santai sia mah kadinya bae Pak parantina meureunna ya dirombongkeun di akhirat ge jeung nu ngagitar ka ditu sarombongan satajana urang bacakeun heula Fatihah kanu geus nyaraba ka alam itu wal madhabu nurutkan cek madhab masyihatu ridati sakron samurtana jelema nueur kalawan ngahajaweureuna si Jepri malam minggu kaluar ti imah ka nelayan balik jam 2 peuting sempoyongan datang ka imah mamaraha itulah jelema mabok lain bae jelema petualang lain bae jelema pedagang lain bae jelema luntang lantung pejabat ge ambalayah nu mararabok PNS ke ambalayah nu marabok sakali deui PNS ke ambalayah nu marabok kadenge ku ceuli sia ye cenah kieu sok sambarangan PNS mah ngatur negara diatur ku nyana cak-cakan negara awas cenah kiai didesek ku aing saha jelema ayo datangkeun ku aing isin sia sambarangan sia coba cenah kiai misalna cek Pak Bupati mana tah nah kebenaran emang aing hayang ditanya kitu ka ku bupati tayangkeun ku aing hiji-hiji emang kiai nyaho warangsana di nelayan teh bareng jeung aing emang aing tilok asup ka nelayan tanyakeun tah ka pelayanan anu bukna sabelah beureum teh ngan aing gadinya mah kalepi coba ge tanyakeun make kaos hejo aing make lepis kacamata hidung tanyakeun ka pelayan gadi je emang naon kadeuleu ku aing lurah hiji-hijina PNS izin sambarangan ulah sok kitu cenah ki aing mah kitu bae ja maksudna yu urang tararobat ulah terlena di nu kos kitu
urusan negara mah acak-acakan gesake dengan di dunia doa. Urusan rumah tangga acak-acakan sakedeung di dunia doa. Urusan usaha sakedeung tapi engke ieu hirup sabak da maot mau dipikiran teh kade. Lain erek mukakeun aib-aib pedagang, aib-aib lurah, aib-aib pes lain. Maksudna yu urang tararobat sadar. Dunia mah acak-acakan keur usimna ayeuna. Di Indonesia masih deres ke, coba ke Eropa, coba ke Amerika, coba ke Australia. Manta kula jutu betah ke di Australia. Acak-acakan jasa. Indonesia masa kieu mah tuh masih tentrem ademengan. Meureun lamun kieu bae mah wallahu alam kahareup. Generasi urang ti SMP kene geus tawuran SMA tuluy kebelah dituna makin acak-acakan eta pan calon-calon bupati gubernur presiden gitulah Yahudi dek ngarusak bangsa jeung negara ieu Belanda pan terus-terusan ka urang menyusupi tentang ganja tentang ekstasi, tumoli, dan megadon dan lain sebagainya. Itu melalui orang-orang Yahudi terutama Belanda nuka orang sebab Belanda nyeri hati ke Indonesia. Pelebah mana? Angka deh itu mah bohong. Walau kadi bahas kuan, kayak teman mencari Belanda. Nah, iya mah si Jeffrey jam 2 balik ti nelayan sempoyongan. Pamajikanana ngarep gadinya. Pamajikan mah kurang kumaha lawang dibukakeun hayang nginum dibere. Marah, goblok sia. Nanaonan kau, lain nanaonan. Lain gitu lah mamarahan tuh gada, puyang aing. Puyang-puyang kona anda, ayo lo ngomong sia, pugunya nan lo ngomong. Ini mabok makos gitu. Di tembalan salah, tadi tembalan salah, terus kakak tuh gara-gara sare sia goblok merenang ditolak sia kuai. Kau udah sok ngomong tolak sia kuai. Masya Allah, ya si Jeffrey. Padahal mah baheula di marhaba. Di marhabaan geletik sama diputar-putar di marhabaan segala rupa lantaran nu ngamarhabaan anu mingpina Kiai Golkar ya kieu marhabok kabeh teh si ade nu mingpin marhabaan si ade ulah anu puyeng eta kababawa eta kebalnya nah diuk we di banyak atuh lah geus atuh geura istirahat gas aing mah daekeun ku sia aing mah jadi Kristen Masya Allah kaya ya angin naon lah angin naon tadi aing gitu dansa mantep jatuh jeung si Eni jana agamana Kristen jana siap jana dikawin ku aing tapi lamun aing asup Kristen gas lah aing bari masuk Kristen jadi berarti nyana ucapanana keluar di Islam jaban nolak ke pemajikan Allah karim kubatah cek mazhab syiaturidati sakron samurtad najepri anu ngahaja-haja weureuh nyana mabok bir kurang puas mensen kurang puas ngagele nyana sempoyongan dijeroker mabok nyana murtad jadi murtadna sanajan keur mabok na'udzubillah min dzalik wa min dzalik termasuk tolakna jelema keur mabok nalak tapi mabok na ngahaja minum pel gele dan lain sebagainya nya mabok nolak jadi
di negara urang mah kuari lamun keur mabok teh dijadikeun kajian urusan negara kayak nu tanggung jawabna urang mah keur ngaji bae baheulana supaya ngarti mah keur ngaji baheulana cak negara cenah eta mah lantaran di luar kesadaran antepkeun kena tanggung jawab ke di akhirat ngerebek kabehan ujian urang mah ulah cek manusia tapi cek nu bogana cek Allah subhanahu wa ta'ala urang nutur-nutur manusia bae mah hese jelema keur teu sadar nalak tilu jadi tapi cak negara mah henteu sebab di luar kesadaran nuturkeun di luar kesadaran bae cak manusia emang hukum usaha lamun hukum dibawa kepada manusia moal beres kajian hukum mah ge lantaran iya manusia mah aya toleransi karunya amatnya mana boga anak kelali teh keneh bu lamun tilu dijadikeun banating nasib anakna J atuh kunaon nutur-nutur ka hayang jelema tuturkeun ku sia tanpa ngarobah kana urusan negara aja aya anu tanggung jawabna RI 1 Jokowi tanggung jawab urusan agama menteri agama teu wauh kurikulum saha tuh Lukman Hakim beneran tuh Lukman Hakim sok depak misalnya KUA misalnya MUI misalnya ayeuna boga dalil-dalil nama nu jelas terus kan kunyana tapi urang mah ngaji sesuai jeung syariat aya nasna aya kitabna ulah Imam Syafi'i nggak ijtihad, Imam Malik nggak ijtihad, Imam Hambali nggak tuturkan para imam. Dia sanajan Muhammadiyah, sanajan Persib dia. Nya na cenah ulah tuturkan ulama teh podo sero, menang ti mana lain ti ulama. Ja aya kabehan ge catatan nya nama anti ge ka ulama urang. Nya nama make ulama nya anu anti kana ijma jeung kias ulama-ulama kayaknya tuh berarti buang pakai jeng kejem jasa anti ulama dek mana urayana tanpa ulama ya saja tuh urusan nyana mah cerita doang ieu urusan nyana urusan negara nah ieu mah kuari mah urang mah keur ngaji jelema mabuk nalak jadi jelema mabuk murtad jadi na'udzubillah min loba tanu datang ka imam pura Assalamualaikum awewe wah ceriki masane candeng dia kajian slede ya saya ceriki ayo nun jangan ngomong-ngomong aja sempernya bae ayo naon neng wah semua jauh wah jauh geus kanyawan jasa pasti bener bae salagi tilok balik cenah kiai sawadak atuh mantak salagi tilok balik wedak kurang kandel coba pun sawadak nu kandel beli pen hiji diporeskeun kabeh nyana ge ujada da karujaeun ka urang dan teu naon disebut majikan ulamun pamajikan servis bagus ka salagi malah nyandung ieu kurang servis urang servis ka salagi datang teu nanya salagi datang manyun bae pan salagi teh yang dibagjakeun ieu mah ditanya ge boro-boro ku senyum ngajawab ge henteu lalaki mah lain deui kana pendek buuk panjang lengkah lalaki sakali dikitukeun dua kali dikitukeun tilu kali dikitukeun baraka cabang pikiran ye emang urang Lampung eta kos kitu tah Jawa yang disentakan ku orang Lampung kuat moal ya ini tah lalaki berbeda kuduna dihormat kadang datang ka jenting lo basalah tetap hormat goba ya Masya Allah ya tas di mana bela tu biasa bela lagi ka calik lah tuh geus kula mah geus ngahampura bae ka kata aing resep kaomongan si aing tiis ya cenah payung tiis pisan ucapan sia aing mah ngeunaheun biasa kakak haus yo pangyakoteun cai urang aja diuk bari ngabeldeh teh setik kapan geunah di salah kita tiis ya maka mantas di mana bae bol teu inget ka anak pamajikan geus di ditu bae je aing sakali ditu bae ke ulah dikitukeun tah lalaki mah ulah
geus gak ulah balik-balik geus di ditu bae geus sakalian di ditu atuh emang kahayang aing ulah coba-coba lalaki kumaha gitu tapi lamun di bageran di usapan tak eta teh moal daek nyandung ge mikiran deudeuh amatnya amat mun dicandung teh mah karunya amat di dua moalah cek kana teh tuh datang ka geuring pamajikan geuring beneran ieu mah nyana wasiat ka masana ieu geuring moal cageut sebagus lain deui rarasan kula mah wasiat be ulah waka kawin deui ka lamun kuburan kula can garing lamun kuburan kula geus garing kakareuteunan geus nu geus bener mang tilu poe maot nyana ngajikeun di kuburan jeung sejen santri-santri saminggu santri-santri mangajikeun baraliknya nama di kuburan bae keneu deui ka kuburan keneu deui ka kuburan cek keluargana jeung cek dulur-dulurna beuh tama setia jasa meureun salaki teu balik-balik balik dahar ka gadinya deui balik dahar kadinya kadang-kadang ngendong kenjana kadeuleu kos nu sujud eta kuburan ditiupan bujana deudeuheun biasa kabehan ge masyarakat ge nyaho mendang 20 poe ditanya ku keluarga sia balik atuh moal balik emang kunaon di kuburan we nungguan garing sia teh ki pudoli aduh ya Allah barang gajah teh ku keluargana goblok dasar hayang gegeuraan kawin burung nungguan garing kuburan padahal eta lalaki belawan atuh garing-garing teuing jelema geus eueuh geus teu kudu nungguan garing ceklak al-mazhab siaturidati sakroni cek mazhab samurtana jelema weureu jelema mabok nu mabokna ngahaja urang nyaritakeun nu mabok baheula mangan di Grogol Cililitan baheula mah Bandung di kota-kota besar Yogyakarta Surabaya kuari diketos handapeun tangkal awi mabok jelema Masya Allah ambalaya fenomena naon beureun kahareup untung masih keneh aya kiai-kiai nu daraek keliling dakwah aya keneh kiai-kiai nu ngajakan bener ka Gusti Allah urusan ikhlas jeung teu ikhlas teman-teman urusan nyana tapi nyana terus bebakan pemerintah geus alhamdulillahirabbil alamin terus ngajakan bener bahkan polisi mah polisi aya undang-undang narkoba tewak ini kena undang-undang nomor oan taing dah tahan dan di polsek datang ke dinya babaturan tahan ini akan lanjut ke Polres keluarga datang jangan sampai Polres kena undang-undang Kapolsek no buah gajah tidak bisa tidak ini mah harus lanjut Polres Pak tenang keluar dulu sebentar ada apa keluar jalan sini sebentar nih ngapain ya tunggu sono keluar itu apa ini ada berapa ada 10 belum bisa 10 mah berapa tuh 20 dah 15 dah Pak 17 dah 17 sial jasa aduh Polsek blon undang-undang bisa dibeli ya udah dah gak apa-apa ya demi kemasyarakatan aja dah iya beres eta undang-undang diurang Masya Allah karim narkoba termasuk maling korupsi ente sesuai jeung undang-undang mantak kurang menyaritakan tentang undang-undang di Indonesia jatuh buatan manusia iya digulak-gilak dage ku manusia deui atuh kitulah kaayaan selama undang-undangna lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim ya kieu bae
ulah di Indonesia di Amerika na sorangan atuh kieu leuwih dahsyat malah mah atuh kieu mah urang ngamakmumkan ke Amerika atuh kieu sarua gitulah negara ketika teu make undang-undang Al-Qur'anul kunaon teh cenah di urang teu make undang-undang Al-Qur'an tanyakan ka ditu sia urang mah rakyat pugu cenah ieu urang lamun babarengan kabeh teh siap bae ngan perang tah aing mah cenah embung ngadenge perangna doang embung terus sia mah embung ka sorga sih hayang ka neraka anu siap ka sorga mah tuh kan ayeuna perang ya perang mah diembung-embung we perang mah perang bae boro-boro perang keren ngaguling bae keren ngaguling diembung-embung atuh kena bae tapi berbarengan jeung nu katinggang keren di Mekah aya di Tangerang nu sehat bae deh teu kena keren teu geuring paeh bae deh paeh geuring teu geuring teu daon teu kena keren teu daon teu naik mobil teu tabrakan teu ditajong geuring teu ditajong teu paeh anu kena keren mah di ditu paeh wajar kadang-kadang ieu mah sehat duit loba dahar subuh modal atuh teh lain urusan gering jeung urusan kalaparan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ieu perlu dicatat jelema mabok murtad nasah jelema mabok nalak nasah termasuk jelema mabok Islam nasah di sarua bae. Masya Allah. Jelema mabok kemudian asup Islam di jero mabok sah atawa nyana murtad meme mabok barang mabok baca 2 kalimat syahadat asup Islam di sah mabok ngahaja murtad sah sabalikna asup Islam sah nolak sah Masya Allah wantek sing hade kecuali mabok nan tengah aja aya jelema teu nyawa sugan teh mah eta teh lain mensen aya botol aqua diisian ku cai mensen ditenden di meja si Udin diuk dirinya cek si Udin ieu botol aqua bagus amat caina herang amat dileut ku anjeunna indah jasa gelekek ku si Udin eta kebal wah naik kapal mantap na iber babarengan jeung manuk gagak enggak hayal jadi lo mabok makan gos gitu tengah aja jeung seri-seri cek pemajikan ka Udin ieu kunaon seserian sana lo ngomong sia ku aing getolak tilu sia ku aing je pan ka Udin jadi kos kieu begitu selidik punya selidik cak si Jepri teh meureun teh cai aing diinum ku nyana. Bareng di dalam bener beak atuh setengah aqua gede. Untung teu overdosis ge si Udin teh. Masyaallah hampuran neng lilis sama kunaon eta mah ka Udin mah nginum cai ka jaya aing. Emang itu cai naon? Cai mensen. Tengah aja tah mabokna aju nolak nyana teu jadi. Eta di jero mabok nu tengah aja nyana murtad jadi sebab tengah aja atau dipaksa kemudian sini tuh tahu ini apa pistol nah dengerin ya oleh dengkul lu nih. Dengerin kuping lu makan gula kedenger dengkul aja dah tembakin ceket ayan buka kuning masih kumplit kunaon itu emang gitu-gitu jangan nembak sia pan inum tamen senta inum mun senta tembak sia boy cina naon inum
Iya tuh kurang nah inum sih tembak siapa ini ayo inum ya dengar ya cai oh hampir kena kadieu cai ayo bener inum sih inum cicing bae si Udin cekel gelas aku si Jepri cekel beheungna tangga sia tangga calangga bau sakumaha mobil Avanza di bensinan ya otomatis dipaksa sih mulai seserian aduh sakina dunia ya muter muter tenaon sia kasep Jepri cek buku jore suka mabok makanya geus terus gaya mabok murtad jana terjadi sebab dipaksa nolak jana terjadi sebab dipaksa Masya Allah beda mabok ngahaja jeung mabok dipaksa urusan hukum berbeda dipaksa mah lain kahayang sorangan murtad terjadi mabok dipaksa nolak nyana di jero mabok anu dipaksa terjadi termasuk Islam terjadi lamun dipaksa mabokna tuqbalu syahadatu biridati mutlaqan bisa diterima syahadana panyaksianana biridati nyaksian kalawan dida secara mutlak Zaid laporkeun berwajib ngalaporkeun tentang si Jepri dalam laporanana bahwa Jepri teh mabok di urang mah aneh kok lapor ikan nyarita tentang negara Islam ketika aya jelema mabok laporkeun kan dihad ketika aya jelema zina laporkeun kan bakal diranjam lamun muson guer muson kan dijilid itu kayaknya maling laporkeun wah lamun maling kuari KPK bener-bener terus nangkepan nu maling leuwih ti setengah PNS katangkep kabeh penjara kudu nyieun deui mual mahi penjara sebab hampir kabeh marali komo DPR mah eueuh hiji-hiji acan DPR teu maling eueuh sakali deui eueuh hiji-hiji acan DPR teu maling kadangnya ku ceuris ya cek DPR sok sama Ki Uci aing mah keur sok mah kitu ye sok mah kita ulah ngebersihkan diri coba tanya sabaraha sih gaji DPR 7 juta 8 juta tapi kok kebeli mobil mewah mun lain maling naon perang sana aing teh nyaho meureun sabaraha gaji DPR tapi mobil lemong kilap komo lamun geus kunjungan sese nyaritakeunana lamun aya studi banding emang eta studi banding gitu urang lamun nyaritakeun kos gitu keheul ka DPR mentak kiai nu baheula hidup legleg ya hidup kanyahokeun heula ku kiai anu memperjuangkeun DPR dewan di Golkar di P3 di PDI PKS ulah kadeuleu ulah neuleuh memperjuangkeun jeung bageuna deuleu gawena kabeleteran sia di akhirat cenah kiai geus aing ngaji we ulah sok nyaritakeun ka dinya puyeng cenah aing ngadengena sia anu salah puyeng aing mah janteu entek DPR aya nu ngaji sakali 2 kali juntek kuari bebeja nya ka babaturanna cek babaturanna urang teu ngaji dah ya
makanan aing bae. Aya pengusaha numbung ngaji ka dieu. Deukeut. Nyana resepeun teu pernah ngaji. Diajakan ku babaturan moal waka ngaji aing mah cak nyana satungtung aing ieu masih kene dagang. Emang urang aing make duit bank ki uci tersepeun cak nyana. Geus aing mah dagangan kiainan wah akur jeung aing cak nyana teh. Sadar nyana ge bahwa aing teh sabarna mah ieu teh make duit bank. Mantak aing jang naon ngaji ka ki uci cak nyana ja aing terus bae usaha di bank terus bae. Ya saya mah moal waka wauh jeung ki uci kajieun ke cenah aing mah wauhna di akhirat bae. Bau. Parang sana babari meureun di akhirat tuh jeung aing. Ayo masyaallah. Aya teh DPR itu kene. Anu sakali doang. Aya nu kuat. Lah. Guys, aing mah jeung nyari carekan tanah terus bae mah ngajin. Ngan aing mah ngajin handapun teu kalambon bae. Mar ka majelis mar. Redang cuaca, redang ceuli cek kana. Aya anu kitu bae sabodo sia yang wanita henteu ngaji ka dieu. Sia yang bener ngaji atuh. Aya embung bener los ka ditu. Zaid lapor kanu berwajib ngalaporkeun tentang mabokna Jepri, ngalaporkeun tentang murtadna Jepri. Si Jepri teh murtad dilaporkeunlah ku Ki Zaid, maka dipanggil Ki Zaid. Setelah dipanggil diintegrasi, hasil integrasina bahwa pernyataan Zaid menyatakan Jepri murtad dengan mengatakan saya masuk Kristen. Nyana siap nyaksian untuk kemurtadan Jepri. Saya menyaksikan terhadap Bapak Hakim bahwa Jepri adalah seorang teman saya yang keluar dari agama Islam dan saya siap untuk menyaksikan dibawa kemana saja. Ia pernyataan saksi Jepri, pernyataan Zaid menyatakan bahwa Jepri murtad, siap jadi saksi. Wa tuqbalus syahadat, terima syahadah. Bisa diterima syahadahna Zaid anu nyaksian biriddati kalawan murtad secara mutlak. Artina mutlak kumaha? Artina mutlak tanpa dipenta rincian-rincian tentang murtadna. Cukup pernyataan Zaid menjadi siap saksi tanpa dipenta rincian-rincian sababna murtad kunaon, di mana kumaha eta teh nurutkeun cek di dieu secara mutlak teu kudu dipenta rincian-rincianana, langsung syahadahna diterima. Wakila cek sakaol yajib tafsir, wajib kudu dirinci. Jadi aya dua kaul, cek kaul pertama mah geus teu kudu dirinci-rinci deui. Cek kaul kadua mah nyana bisa diterima panyaksianana, ieu adalah kudu ngajelaskeun rincian-rincian tentang kemurtadanana. Yang di PM tadi ku hakim tentang rincian-rincian kemurtadan. Rapi lamun negara Islam, negara bersyariat, ulantaran di urang man nagarana lain negara Islam, lain negara syariat, negara demokrasi atau aturan HAM, hak asasi manusia. Segitu baik itu mah urusan manusia, kemanusiaan beda jeung negara Islam. Geus palal awal
wallahu